Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili wan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa jamilni ya jamil ya badi'a samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikrami bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli, birriqati ra'fatir rahmati summa talinu qulubuhum wa juluduhum ila zikrillah. Allahumma akrimni bihusni sauti wa nughmati hatta ana man sami'a qiraati yazdadu ra'fatun fi qalbihi. Wa in kana qasyal qalbi ilahi akrimni birizqil halali min haitsu la tahtasib. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, sateajana sim kuring nyarios nu langkung paos ngabahas kana naon perkara nu bakal dibahas. Urang sami-sami bil barkah heula, urang sami-sami ngalap barokah ngaoskeun sababaraha aosan Fatihah. Fatihah nu kahiji urang aoskeun, urang khususkeun kangge guru-guru urang sadayana, kangge para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana ku Allah, amin. Sing disoleh-solehahkeun putra-putrina, amin. Sing dibarokahkeun ilmuna, amin. Ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah nu salajengna urang aoskeun, urang khususkeun kangge ibu rama urang sadayana. Mudah-mudahan sepuh urang sadayana masing dipanjangkeun yuswana ku Allah, amin. Diberkah rupna, amin. Diberkahkeun milik rezekina, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kudu mineng ngaduakeun kanu jadi koloteh. Naon sababna? Sabab pidauh Kangjeng Nabi, iza tarokal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu. Di mana-mana jalma taradaek ngaduakeun kanu jadi inung bapakna, maka eta jalma panto rezekina bakal dipenat ku Gusti Allah. Ukurkeun we kana diri urang. Cik urang neangan kasab, neangan rizki, unggal poe sok karasa ngeunahna atawa tara. Urang mah capek wungkul ngeunahna teh teu pati karasa. Tah buat teuing eta teh sababiah nama urang tara daek ngaduakeun kanu jadi inung bapa.
matak dina danget ieu urang tamplokeun doa urang kangge Ibu Rama, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun hirupna, diberkahkeun milik rezekina, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Fatihah nu salajengna urang awaskeun, urang khususkeun, wabil khusus urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan anu nuju ngajalankeun perusahaan, anu nuju ngajalankeun kasab, anu milarian kiswah napakah kangge kulawargina, urang ngadua, urang ngarekes ka Allah Subhanahu wa taala sing digampilkeun dina milik rezekina, amin. Usahana mah usaha naon bae rupa-rupa, rek dagangna, rek tanina, rek di kantorna, rek jadi guruna, rek jadi pejabatna, naon bae usahana, mudah-mudahan sing dihasilkeun dina ngala rizkina, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Fatihah nu salajengna urang awaskeun, urang khususkeun, wabil khusus urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan anu nuju dipaparin musibah ku Gusti Allah, anu nuju dipaparin panyawat ku Gusti Allah, mudah-mudahan eta panyawat masing enggal diangkat digentos ku kasehatan, amin. Oke, dina danget ieu, dina waktos ieu ayeuna urang keur gempar deui COVID-19, virus corona. Ta urang ngadua ka Allah mudah-mudahan eta si COVID, eta si virus corona teh sing buru-buru ingkah. Oge nini aki-akina anu sok nyareri tuur pane sagal karasa geuning aing sekolah tuh nya. Panon geus sekolah mah panan rada teu pati awas, teu pati eces, nini mah komo. Tapi teuing ningali uing mah nini ge jiga nama cekas deui. Alah. Mengeras pisan. Mudah-mudahan panyawat anu diroskeun ku urang, oke, panyawat anu keuna ka dulur-dulur urang, mudah-mudahan sing diangkat ke Allah, sing digentosan ku kasehatan, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Fatihah nu terakhir urang aoskeun, urang khususkeun kangge urang kalih urang sadayana nu nuju dina kancah pendidikan baik formal ataupun non formal, mudah-mudahan dina nggoning tolabul ilmina masing dihasilkeun ilmuna serta dipaparin kabarokahan kamanfaatan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge, mudah-mudahan ku wasilahna urang kumpul ngariung dina waktos ieu, dina patempatan ieu, dina naraga ta'ziman wa takriman kana diisra sareng dimi'rajkeunana junjunan urang sadayana kampung urang khususna sing dilungsuran ku kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
alhamdulillah sababarangosan Fatihah perantos kurang diaoskeun mudah-mudahan aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun hayurang sami-sami muja-muji kalih tasyakur binikmah ka Allah Rabbul Ghafur oge shalawat sarta salam muga tetep tumetep dicurah limpahkeun dikocor kucurkeun ka rahmatan lil alamin. Makhluk punjul nu jadi pamungkas rasul insan termulia nu jadi pamungkas anbiya yakni Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oge teh hilap ka kulawargina ka para sahabat na ka para tabiin atba'u tabiin sadayana tur mudah-mudahan dugi ka urang sadayana sarta mudah-mudahan orang sadayana masih ngingkeun kana syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah. Sahibul awqat pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipahormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oge sahibul fadilah keresana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru sim kuring anu nampak hadir dina ieu patempatan nu sami ku sim kuring dipahormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oge sahibul wilayah keresana para aparatur pemerintahan ti kawit atasan dugi ka bawahan nu sami ku sim kuring dipahormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat anu sami hadir kana ieu patempatan seja ta'ziman seja ngagungkeun wa takriman seja ngamuliakeun kana sasieun diisrokeun sareng dimi'rajkeun ana junjunan urang sadayana anu sami kusim kuring dipahormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah dina ieu waktos ku iradah Allah Subhanahu wa taala sim kuring tiasa ngalinggihan kana ieu patempatan ngan saacan sim kuring nyarios anu langkung paos seharusnya seyogianya sebaiknya kita perkenalan dulu karena pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak ada pengorbanan. Dah panaya lagu mana gini tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Aduh nami sim kuring jenengan sim kuring diwaris swasta ku Ibu Rama teh Ali Nur Hakim sajana Ali Nur Hakim sim kuring nanti mana cenah ieu teh di Wangunjaya, Desa Wangunjaya. Nanging dina dangat ayeuna mah sim kuring teh linggih di daerah Tangeung. Nah kumaha cenah statusna? Kana sok aya kitu ningan pemudi mah parawan komo. Ngantos nikah teu acan. Tak kalaresan bu sim kuring teh acan nikah ieu teh. Yuk lain promosi promosi dia namanya Yuswa sim kuring penginten ayeuna teh 22 ninca ka 23 sasi April gitu, insyaallah. Wajahna wajar cenah. Lain jeung ngarti ya teh nu nganteran teh nganteran susu. Pana ya tatarucingan geuningan naon bedana cenah susu jeung kopi. Naon bedana? Tah kitu. Lain kitu padahal mah teh. Ai kopi mah hideung kabeh, ai susu mah hideung sawares. Geus kakarek ngawangkong geus
loba ngabodor ieu teh deh. Tah entos cekap pengertiannya? Cekap perkenalanna? Cekap. Tah dulur-dulur sadayana urang kumpul ngariung dina ieu patempatan ngalengkahkeun dua dampal sampean ngorbankeun tanaga, ngorbankeun harta, ngorbankeun sagala rupa, nandakeun yen ngabuktikeun urang mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu teu aya sanes eusina rajaban, eusina muludan, eusina mingonan, eusina teh tolabul ilmi. Naon tolabul ilmi teh? Nyuprih kana ilmu. Pertanyaanana na penting urang tolab ilmu kantenan. Naon sababna? Sabab pangrugi na jelema anu teu daek tolab ilmu. Eta teh pangrugina. Naon maka disebut pangrugina? Sabab sagala ibadah anu dilakukeun ku urang lamun tu dipake, lamun tu make ilmu, eta ibadah teh moal ditarima, eta ibadah teh moal jadi. Di mana ibadah moal jadi? Geus jadi katangtuan eta ibadah moal ditarima. Matak untung-untungna jelema anu daek tolab ilmu. Nah cenah sim kuring medang geus jadi ustad teu kudu tolab ilmu. Tolab ilmu mah da teu dipatok rek geus jadi ustad, rek geus jadi ajengan, rek geus jadi kiaina. Parentah tolab ilmu mah keuna ka sararea. Sanajan geus timu kana eta ilmu, keukeuh tolab ilmu mah wajib. Keukeuh tolab ilmu mah fardu gitu. Komo lamun urang kaayaan hirup teu boga ilmu. Pangrugi-rugina jelema kaayaan teu boga ilmu, waktu aya acara tolab ilmu teu init, eta jelema pangrugina. Cara kieu lah. Urang teh hirup di alam dunia beunghar henteu, beas teu boga, duit teu boga. Pas usum panen gacong teu daek, buburuh teu daek, cik kira-kira urang bakal menang beas atau moal? Moal, bener teu? Kumaha sangkan supaya urang bisa boga beas? Bari kaayaan urang duit teu boga, beunghar henteu, daek-daek gacong, itu bener teu? Lamun daek gacong cik kira-kira bakal boga beas atau moal? Bakal. Tah kitu ge urang teh rumasa ieu awak teh, ieu diri teh, ieu hate teh euy kosong ku ilmu. Masan perenda lain waktuna, ayeuna mah da geus rumah tangga. Atuh daek-daek tolab ilmu teh ibarat gacong teh ya. Hari teh. Hardas? Supaya kaharti we ngawangkong meuna deh. Matak panguntung-untung na matak pantes dina banget ayeuna urang tiasa sami-sami kumpul ngariung dina raraga ta'ziman wa takriman kana waktos di Isra sareng di Mi'rajkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu teu aya sanes dina danget ayeuna teh urang keur tolab ilmu. Tamalah mandarku urang ngalaksanakeunana kuwasilahna urang kumpul ngariung ngalengkahkeun dua dampal sampean urang kana ieu patempatan urang masih ngengingkeun kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Beh dituna urang masih menangkeun kana kabungahan di dunia parat nepi ka akhirat. Tah panginten insyaallah dina ieu waktos moal panjang-panjang anu bade dibahas ku sim kuring bade nyobi-nyobi ngabahas 3 kunci
tilu syarat tilu perkara supaya orang menangkan kabungahan lain ngankur di alam dunia wungkul tapi parat bunga nepi ka akhirat hoyong bunga bu hoyong lamun seditanya jalma lamun seditah milih jalma antara hayang bunga atau hayang susah pasti ngajawabna hayang bunga bener deh ngan keur jalma iman jeung jalma Islam lain ngan kur bungah di dunia wungkul tapi hayang bungah dunia jeung akhirat. Pertanyaanana pagawean naon anu kudu dipigawe supaya jalma supaya urang sararea meunangkeun kana kabungahan di dua tempat. Dina kitab Nasoihul Ibad diuningakeun qala ba'dul hukama'i ae atibbaul qulubi pidauh ba'dul hukama anu dimaksud ba'dul hukama di dieu teh nyaeta atibbaul qulubi ulama-ulama jalma-jalma atanapi dokter-dokter hate nyangemna salah satu asya'a tuparrijul gusoso aya tilu rupa perkara tilu rupa syarat tilu rupa pagawean dimana jalma boga kana tilu rupa perkara eta mangka tufarrijul gusoso kabingung nu aya dina dirina bakal dilemitkeun ku Allah digantian ku kabungah ku kabungahan bari bunga eta teh lain ngankur di dunia wungkul tapi parat nepi ka akhirat ngan syaratna kudu migawe kanu tilu rupa perkara cek katerangan kullama wujida sartu jidal masrut wa matan tapa sartu intapal masrut di mana-mana cumpon syarat pasti bakal cumpon perkara nu disyaratan. Contoh sim kuring urang wangun boga ka bogoh ka urang dia urang naon itu yang ngaranna teh datar mangah boga ka bogoh ka urang datar mangah ngan syarat ceuk awewena ngaranna teh si Neng lah aya si Neng di dieu ah kabeneran ya jeung lengo dinya kabeneran ngaranna teh si Neng ngan eta cek si Neng hegae cenah Kang Ali Mas Al itu mah Mas Al Debaran Al Fahri ieu mah Mas Ali Nur Hakim nama ke apa cenah masuk nonton jadi kadinya kawana teh tah sim kuring boga ka bogoh ka urang datar mangah namina Neng ngan cek si Neng hegae cenah Mas Al keun aya tuh kumaha urang hegae cenah Mas Al ayeuna ku Neng dek ditarima ngan aya syaratna naon syaratna Neng kahiji aa kudu mawa martabak jang mamah Neng dua aa kudu nyanak jarum super jeung kopi gude jang bapak Neng wah kitu mah mah katilu aa kudu nyanak baso sareng sebelah Kang Neng eta mah wah cek sim kuring kieu wah euy urang teh hayang ieu teh ditarima cinta urang ku si Neng nepigakeun sim kuring meuli baso meuli seblak meuli martabak meuli rokok jarum super meuli kopi gudai sarantuy datang we ka imah si Neng cik kira-kira sim kuring ditarima moal ditarima da cumpon syaratna teh naon teh kudu mawa baso kudu mawa seblak kudu mawa martabak kudu mawa
jarum super kudu bawa deh. Ya kira-kira masih neng begal ya. Maka diterima sim kuring sabab cumpon syarat. Kula mau jidal sartu jidal masrut di mana-mana cumpon nu di syarat bakal cumpon perkara nu disyaratan. Tapi wamatan tapasartu intapal masrut lamun teu cumpon syarat hampura moal cumpon perkara nu disyaratan. Sim kuring hayang diterima ku si neng tuluy eta si neng mare tanyakan ke sim kuring masal kudu mawa baso kudu mawa seblak kudu mawa martabak kudu mawa sajabana gue sim kuring teh teu mawa datang we ka imah si neng cik kira-kira diterima moal moal atuh barang bawa teu cumpon perkara nu disyaratan ge urang balikeun deui kanu tadi syaratna supaya urang menangkeun kabungahan di dunia parat nepi ka akhirat teh 3 rupa perkara. Tadi mana jalma geus bisa migawe kanu 3 rupa perkara eta insyaallah kabingung nu aya dina hatena kasusah nu aya dina hatena digantian ku Allah ku kabungahan. Tapi lamun jelema teu bisa migawe teu bisa nyumponan kana 3 syarat anu geus disyaratkeun supaya menangkeun kabungahan hampura eta jalma moal pernah menangkeun kabungahan lain ngankur di dunia parat nepi ka akhirat oke moal pernah ngamunangkeun kana eta kabungahan sabab teu cumpon syarat. Namana cenah anu 3 perkara teh anu 3 perkara kahiji zikrullah ta'ala kahiji loba zikir ka Gusti Allah loba zikir ka Gusti Allah nu kahiji syarat supaya urang menangkeun kabungahan teh urang kudu loba zikir ka Gusti Allah kudu loba eling ka Gusti Allah nganu harti sagala permasalahan nu aya dina diri urang saranekeun ka Gusti Allah rek masalah nu gede rek masalah nu leutik saranekeun ka Gusti Allah ulah muntang saraya kanu sejen saranekeun ka Gusti Allah cik kira-kira urang osok kitu atawa tara sakapung enak deh orang mau ka Allah teh nalika susah wungkul nalika bunga mada boro-boro ingat ka Allah kaditu we ka Alfamart padahal ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah maneh kudu wauh euy ka Allah nalika susah ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah euy maneh kudu wauh ka Allah nalika bungah engke Allah bakal malik wauh ka maneh nalika maneh menang ka susah matak pantes urang mah keur susah teh kalakana mahan susah da kitu keur bungahna teh inget ka Gusti Allah salat geus tara zakat geus tara puasa geus tara boga duit teu daek ninit ka Mekah geus boga duit geus manjing ka Mekah mah belayur ka ditu ka Arab bulungan-bulungan korma geus darah mah naon pan loba nu kitu aya gini yang disebut haji puputeran di Monas meuli kain ihram di Jakarta balik ke imah hayang disebut haji padahal mah aya tatanganan nu gawe di Jakarta ieu cenah eta kamari uing ningali si eta puputeran di Monas jadi kanyahoan jadi anu kahiji kudu loba eling ka Gusti Allah kudu loba muntang saraya ka Gusti Allah sekurang mah kudu mineng urang teh ibadah ka Allah deketkeun diri ka Gusti Allah deketkeun hate urang ka Gusti Allah ulah sampai ka hate urang teh teu asup bae da geuning buktina dina hate urang teh loba kotor ieu teh loba panyakit hate anu masih keneh ngumpul dina hate urang padahal eta anu ngahambat kana diijabahna doa urang ku Gusti Allah
sifat hasud, sifat iri, sifat dengki masih kene loba dina hati urang, sifat sombong masih kene loba dina diri urang, masih kene lengket dina hati urang hese ngaleungitkeun ana teh kecuali kuloba zikir ka Gusti Allah. Sok urang lobaan eling ka Gusti Allah, lobaan zikir ka Gusti Allah, insyaallah panyakit nu aya dina hate, panyakit nu aya dina diri bakal nungtut laleungitan, bakal nungtut diangkat ku Gusti Allah. Sifat hasud, naon ari hasud teh? Ari hasud teh tamanni zawali nikmatil mahsudi, ngarep-ngarep kanikmatan nu aya dina batur teh leungit. Pan pagawean urang eta teh tatangga kabeuli motor panas, tatangga kabeuli kulkas panas, tatangga kabeuli naon deui atuh skincare panas, segala panas urang. Giliran tatangga menang musibah hate teh aduh atoh ieu si itu edan kemari mah usahanana maju aya nama ngageceret euy masa kitu bener dah tah eta teh panyakit hate. Sedengkeun ceuk katerangan al hasadu yakulul hasanati kama yakulun naru al khutoba, ari hasud teh eta bakal ngorowot kana pirang-pirang kahadean anu dipigawe ku urang, kama yakulun naru al hatoba, sacara ayeuna ngadurukna seuneuk kana kai diduruk ku seuneuk beak moal loba nu kabakaran ayeuna imahna teu kapake deui dawa deui tinggal areng bener teu tah kitu ge sifat hasud lamun masih kene nempel dina diri urang. Al hasadu yakulul hasanati, eta sifat hasud teh bakal ngorowot, bakal ngadaharan kana pirang-pirang kealusan anu dipigawe ku diri urang. Matak pantas jaga di akhirat loba kahadean nu dipigawe keur di alam dunia ku urang moal kapangi hasilna. Naon sababna? Sabab dina hate urang masih kene ngingu sifat hasud. Eta teh di antarana penyakit hati. Nah aya deui penyakit hati nu sejen loba. Koret penyakit hati. Kasebutna ieu jalma teh beunghar di umurna tapi kunaon giliran mulut rajab terdaek udunan, giliran panen terdaek ngajakatan. Nah eta teh lain penyakit hati eta teh bos. Penyakit hati teh bu aya deui nu sejen aya deui naon sombong penyakit hati teh. Nah naon ari ngaran sombong teh nyaeta raddul haq wa ihtiqarun nas, nolak kana hak nganung harti jelema taradaek migawe kana kaalusan. Jelema anu taradaek ini kana pangajian sombong eta teh. Jelema taradaek salat sombong eta teh. Jelema taradaek ini kana rajaban sombong eta teh. Mana deui wahtiqarun nas, jelema biasa ngahinakeun ka jelema nu sejen. Rumasa urang mah sagala aya, rumasa urang mah harta boga beungeut kasep beungeut geulis, nepikakeun wani kanulian ka jalma anu salian ti urang, wani-wani ngahinakeun to si eta mah tatangga miskinkeun, ulah dideuketan si eta mah miskin. Tah eta teh sombong kitu teh. Eta teh penyakit hati. Sifat iri, sifat dengki, sifat khianat, loba ka ditu penyakit hati. Tah lamun urang hayang ngaleungitkeun kana eta penyakit hati, kana penyakit kana kokotor nu aya dina diri urang, sok ku urang lobaan zikrullah, loba zikir ka Gusti Allah, la ilaha illallah,
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nomor ke sabarapa Ibu? Kahiji. Jadi nomor kahiji pagawean atanapi perkara atanapi syarat supaya orang menangkeun kabungahan lain ngankur di dunia wungkul tapi parat nepi ke akhirat teh kudu loba zikrullah, loba zikir ka Gusti Allah. Nganu ngaharti urang kudu saujratna muntang saraya teh ka Gusti Allah hiji tah. Lajeng anu kadua syarat atanapi perkara anu matak ngabungahkeun di dunia jeung di akhirat teh nyaeta waliqau auliyaihi minal ulama'i wassolihina. Urang kudu loba nepungan ka jalma-jalma anu baroga ilmu jeung ka jalma-jalma anu saroleh. Nganu ngaharti lamun urang hayang menangkeun kabungahan di dunia jeung di akhirat, urang kudu mika cinta, kudu deukeut ulah mabur jeung jalma-jalma anu boga ilmu jeung jalma-jalma anu saroleh. Matak aya ustad di dieu, aya kiai di dieu, aya ajengan di dieu, sok ku urang rojong, ku urang pika cinta, ku urang ikut serta majukeun kana agama Allah babarengan jeung kiai, babarengan jeung ajengan, ulah sampai ka urang ngamusuhan ka ajengan, ulah sampai ka urang ayeuna ngahinakeun ka ajengan, ulah sampai ka urang ngamusuhan ka jalma-jalma anu saroleh. Naon sababna? Sabab pangbahaya-bahayana jelema anu ngamusuhan, jelema anu mabur, jelema anu kabur ti jalma-jalma anu baroga ilmu. Pidauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Lamun cek santri mah di dinya teh sina teh sin tanpis, di mana pi ilmu dore kaasupan ku sin tanpis sok maedahkeun kana deukeut terjadina. Aya pi ilmu dore teh kaasupan ku saufa. Amun pi ilmu dore kaasupan ku saufa mah maedahkeun kana lila keneh terjadina. Harti teu? Moal ka harti. Saya di zamanun ala ummati tereh datang cek Kangjeng Nabi. Saya di zamanun ala ummati tereh datang hiji zaman ka umat kaula anu mana eta umat teh yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, jara rauh malalabur ti jalma-jalma anu baroga kana ilmu agama. Nak naon konsekuensina, nak naon resikona jelema anu malalabur, jelema anu ngahinakeun ka para alimil ulama teh. Fayabataliyahumullahu bisalasi baliyatin, Allah bakal nurunkeun, cocoba nurunkeun siksaan ka eta kaum, ka eta umat, tilu rupa siksaan. Jadi tilu rupa siksaan bakal diturunkeun, bakal ditibakeun ka hiji kaum lamun eta jalma nu aya di hiji kampungna ngahinakeun ngajarauhan ka para alimil ulama. Mana cenah nu kahiji? Nu kahiji yarfa'ullahul barokata min kasbihim, Allah bakal ngangkat kana kabarokahan tina kasabna. Pan kitu.
di mana-mana azab Allah diturunkeun ka hiji kampung, di mana-mana azab Allah diturunkeun ka hiji tempat, eta azab teh keunana lain ngan kur ka jalma anu migawe dosana wungkul. Jelema anu getol ibadah oge bakal kabagean. Bakal kabagean. Contoh kila, urang cicing di Jakarta, kebeneran urang misalkeun, kebeneran urang Jakarta teh baroloh kabeh. Baroloh kabeh. Aya di dinya teh kiai, aya ustad hiji-hijieun. Turunkeun ku Allah teh siksaan, turunkeun ku Allah teh azab, turunkeun ku Allah banjir. Cik kira-kira eta banjir ka imah ustad bakal ngadatangan atau moal? Bakal kakeunaan kabeh oge. Iza anzalallahu biqaumin azaban asobal azabu man kana fihim summa bu'isu ala niyatihim. Di mana-mana Allah nurunkeun azab ka hiji tempat, ka hiji kaum, maka kabeh penduduk nu aya di eta tempat bakal katibaan ku eta musibah di Allah Subhanahu wa taala. Ngan sok sanajan eta azab Allah keuna ka jalma anu saroleh keukeuh di akhirat mah eta nu soleh bakal dibagiakeun diangkat kana surgana Allah, meunang kabungahan dina surgana Allah. Cara contoh kieu lah. Sim kuring boga empang, boga empang. Eta dina empang teh rupa-rupa dipelakan ku sim kuring teh aya lauk jair, aya lauk nilem, aya cecere, rupa-rupa pokona mah lauk hungkul. Dina hiji waktu sim kuring teh meuli parab. Naon parabna teh? Parab lauk naon? Pelet. Meuli we pelet, datang we ka empang tuluy uing ngawurkeun eta pelet ka empang supaya didaharan ku lauk. Cik kira-kira tujuan uing ngalungkeun eta pelet didaharna sina kunaon? Ku lauk. Ngan ku sabab dina empang teh lain ngan kur lauk hungkul panu aya teh di jerona mah aya kuyup teh, aya naon? Aya keong teh, bener tuh. Cik kira-kira tah eta nu ngadahar kana pelet teh lauk hungkul atawa keuyeub milu ngadahar? Keuyeub oke milu ngadahar. Ngan datang we ayeuna waktu lebaran eta sim kuring hayang ngadahar lauk jeung kulawarga, kadahar ku indung bapa, kadahar ku dulur, kadahar ku tatangga. Ini teh weh ka empang babarengan jeung dulur-dulur, babarengan jeung kulawarga niat rek ngabedahkeun eta empang, dibedahkeun we tah ku sim kuring eta empang teh. Geus saat we caina katingali teu nu aya dina jero empang naon wae? Katingali aya lauk, aya naon deui? Aya kuyup, aya naon deui? Aya keong, aya naon deui? Wah, rupa-rupa segala aya. Cik kira-kira nu diala ku sim kuring naon? Lah, lauk cik kira-kira eta keuyeupna diala atawa moal? Diala ngan dibebeutkeun. Jadi antep. Diala dibebeutkeun. Oh, ieu geuninganan ieu nu ngadaangan lauk dewek teh ya. Dicokot, dibebeutkeun. Gitu. Tah kitu ge jaga dina pas waktu dikiamahkeun ku Gusti Allah, dina pas ku Allah rek ditimbang sakabeh amal manusia kitu. Ieu mah jalma soleh, jalma ibadah, baheula kakeunaan ku siksaan Allah. Dadu meh ayeuna tatangana migawe dosa diangkat ku Gusti Allah, maneh mah ka surga, ka surga, ka surga. Gitu. Jika kira-kira jelema anu teu soleh kira-kira bakal dikumaha ku Allah? Bakal dikumaha? Lamun aya pamarentah korupsi duit rakyat, cacara keuyeub teh tadi dicokot tuluy dikumahakeun. Babotkeun. Tuluy aya deui. Aya deui keuyeubna. Nangtung atawa ulah nangtung?
Ari nangtung teh sok ingat kana dongeng Mang Basri teh ka. Yang apal tuh? Kieu dongeng mana teh. Eta Mang Basri diuk dina golodog kaayaan make sarung. Can ge nyarita geus seuri. Kabeneran aya doma diadu hareupeunana teh unggal ngajadag samping diangsorodkeun. Pas katilu kali ngajadag samping luhur teuing eta doma malik Mang Basri. Samarukna tanu keur. Nangtung aya keneh keuyeub aya keneh mana keuyeubna teh jalma nu tara salat bakal dikumaha dicokot ku malaikat dicokot ku malaikat tuluy dikumahakeun keuyeub tadi dikumahakeun keuyeub dibubut alah diuk deui ah. Aya keneh keuyeub loba keneh wah loba keneh balatak moal anggeus sapenting moal aya nu beungar aya nu beungar pelit aya eta teh naon teh keuyeub bakal dikumahakeun ku Allah dicokot heula tuluy dibubutkeun mudah-mudahan orang motong jadi keuyeub euy ah. Sok jadi keuyeub mah. Keuna we ku jalma anu rumasa ieu teh. Wah, ka aing ieu mah nu kitu mah ye. Mun keuna kanu rumasaeun bakal kumaha? Ka aing ieu mah. Oh, ka manehna ka saha deui atuh? Ngeun punten kieu. Lamun aya ajengan atanapi kiai atanapi ustad nyampaikeun hukum tuluy eta hukum teh karasa peurihna kana hate urang karasa nyeletukna kana hate urang ciri diri urang loba keneh panyakitan. Contoh kieu lah urang nyeri huntu di mana jelema nyeri huntu kadaharan nu ngeunah oge jadi teungeunah cik eta salah nyeri huntu salah panyakit atawa salah kadaharan salah panyakit bener teu berarti anu kudu diomean teh kadaharanana atau panyakitna anu kudu diobaran teh kadaharanana atau panyakitna panyakit di mana aya ajengan nyampaikeun hukum tuluy karasa kana hate urang peurih karasa kana hate urang nyeri oh geuningan diri urang teh aya keneh panyakitan ieu teh euy jadi lain kudu ditonjok ajenganana teh orang nu moal bisa balik gitu gerayu ku urang tarimana ku kasadaran tarimana ku karumasaan dalamun ayeuna jelema dina hatena geus pinuh ku rasa karumasaan rasa kasadaran di papatahan ku batur teh bakal asup bener euy urang anu kitu teh geuningan urang anu can bisa hade teh akhlak masih keneh goreng urang eta teh aku ku diri urang hasibu angkusakum qabla ang tuhasabu itu kasalahan-kasalahan nu aya dina diri maneh ulah wakang ngitung kasalahan nu aya dina diri batur urang heula diri urang heula itu hate urang teh loba keneh teuas ka Gusti Allah hate urang teh loba keneh poho ka Gusti Allah keur susah poho keur senang poho matak pantes Allah mereka susah anu sakieu dahsyatna kana diri urang geuninganan urang teh jauh keneh ti Gusti Allah teh bener teh urang balik di kana tadi geus beresan keuyeubna beresan
Jadi cek tadi saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha ifayabataliyahumullahu bisalasi baliatin tereh datang hiji zaman ka umat kaula di mana eta umat kaula teh pada ngajarauhan pada araramak pada ngahina pada ngamusuhan ka para alimil ulama jeung di mana-mana jalma geus loba ngajauhan ngamusuhan ka para kiai ka para jengan ka para ustad payabataliyahumullahu bisalasi baliatin Allah bakal nurunkeun tilu siksaan Allah bakal nurunkeun tilu siksaan nu kahiji Allah bakal ngangkat kana kabarokahan tina kasabna sok sanajan urang usaha init isuk balik sore sok sanajan urang hapot-hapotan usaha tapi lamun diangkat kabarokahan tina kasabna ku Gusti Allah eta ladang kasabna teh moal aya kangeunahan moal karasa nikmatna moal karasa ngeunahna kana hate alatan diangkat kabarokahana gitu. Jadi sebenarnya mah anu penting mah barokahna. Hirup barokah mah tuh da genah. Teu boga duit oge asal barokah da genah he asa boga duit. Matak nu kudu diteangan mah barokah. Barokahna. Yuk urang sami-sami neangan kabarokahan Allah kumaha carana urang cintai para alimil ulama urang rojong urang babarengan majukeun ku sararea agama babarengan jeung para kiai babarengan jeung para ustad babarengan jeung para ajengan yuk urang dorong sama-sama insyaallah ku bersatu ku berjamaah al jamaatu rahmatun ku berjamaah bakal ngadatangkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah agama Islam bakal pesat majuna bakal pesat jayana lamun agama Islam didorongna dipajukeunana ku sararea kudu rukun kudu akur urang teh pamarentah yuk gabung jeung para alimil ulama masyarakat yuk gabung jeung para alimil ulama tokoh-tokoh masyarakat yuk gabung sararea anu balaleunghar yuk gabung sararea insyaallah ku jalan ayeuna urang berjamaah rereongan sadayana insyaallah agama Islam bakal pesat majuna insyaallah lajeng anu kadua anu bakal ngadatangkeun kana balai ti Allah ku sabab ayeuna urang ngewa ka para alimil ulama teh wasaniyatu yusallitullahu taala alaihim sultanan zalima Allah bakal ngutus ka eta kaum teh pamarentah anu zalim nu kumaha pamarentah anu zalim teh pamarentah nu teu nyaaheun ka rakyatna pamarentah anu ngantep ka rakyatna matak tong nyalah-nyalahkeun teuing pamarentah di mana pamarentah ayeuna teu bener ngajalankeun roda kepemerintahanana yuk introspeksi heula diri urang cik kira-kira urang ieu geus alus atawa acan diri teh da lamun urang geus alus hate geus alus diri Allah ge moal ngutus pamimpin anu zalim pasti nu bakal diutus ku Allah teh pamimpin anu amanah. Kedua, ngenu paling keung di mana jalma geus wani ngahinakeun geus wani ngamusuhan ka para alimil ulama Allah bakal nurunkeun siksaan ka eta jalma bakal dicabut ku Allah tina hatena bakal dicabut ku Allah keimanan tina hatena yakhrujuna minad dunya bighairi imanin kaluar ti alam dunia teh ku Allah bakal dicabut keimanan tina hatena sadengkeun di mana-mana jalma dina hatena geus eueuh imanan ka Gusti Allah teu aya pitempateun jang manehanana kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala nauzubillah summa nauzubillahi min
zalik mata kade yuk urang babarengan pika cinta yuk urang babarengan rojong para alimil ulama ku urang sararea anu boga harta korbankeun hartana anu boga tanaga korbankeun tanagana anu boga pikiran anu cerdas kaluarkeun pikiran anu cerdasna ide-ide cerdasna kaluarkeun pikeun ngembangkeun pikeun ngamajukeun pikeun mesatkeun kana kejayaan agama Allah nyaeta agama Islam. Urang uih deui kanu tadi jadi anu kadua supaya urang menangkeun kabungahan ti Allah lain ngankur di dunia wungkul tapi parat nepi ka akhirat teh urang kudu mineng nepungan kudu mikanyaah ka jalma-jalma anu ahli ilmu jeung ka jalma-jalma anu saroleh di mana urang geus bisa mika cinta mikanya geus minang nepungan ka jalma-jalma anu saroleh insyaallah dina diri urang bakal nancep bakal ditancepkeun ku Allah dina hate kabungahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lajeng anu katilu tadi anu kahiji naon loba zikir ka Gusti Allah nganu ngaharti urang kudu masrahkeun kudu nyaranekeun sagala persoalan nu aya dina diri urang ka Gusti Allah. Anu kadua kudu loba nepungan kudu loba mika cinta ka para alimil ulama. Lajeng anu katilu cara supaya urang menangkeun kana kabungahan ti Allah lain ngankur di dunia tapi parat nepi ka akhirat teh nyaeta wa kalamul hukamai. Urang kudu loba ngadangukeun kudu loba ngareungekeun kudu loba ngupingkeun kana fituah ahli hikmah. Anu dimaksud ku ahli hikmah di dieu nyaeta allazi yadullu ala khairayid dunya wal akhirah, jelema anu nuduhkeun kana kaalusan di dunia jeung di akhirat. Jadi urang kudu narima kana papatah lah. Jadi jelema mah kudu jadi jelema anu qabilul ilmi. Jelema anu narima kana dipapatahan ku batur. Ulah jadi jelema anu egois. Rata-rata urang mah hatete can bisa narima kana dipapatahan ku batur tong boroningku. Kusahana pun kusaluhureun oge loba teu narima hatete. Padahal kalakuan nu samodel kitu eta teh termasuk kana panyakit hate. Jadi anu katilu wa kalamul hukamai allazi yadullu ala khairai dunya wal akhirah. Hirup urang kudu bisa narima kana dipapatahan ku batur. Lamun batur ayeuna nitah salat ngajak salat ka urang yuk urang teh kudu babari diajak salat ku batur. Lamun batur ngajak kana kaalusan misalkeun aya gotong royong aya perbaikan jalan yuk urang ini babarengan gotong royong pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah babarengan jeung jalma anu ngajakna. Tah kadang-kadang urang mah hese keneh kana milampah eta teh. Matak yuk wasilahna ayeuna urang kumpul ngariung dina ieu patempatan urang sadayana kudu bisa narimakeun hate kana dipapatahan ku batur. Lain ngankur dipapatahan ku saluhureun kusahana pun oge kudu bisa dipapatahan urang teh kudu nerapkeun rasa tawadu dina hate. Pancek katerangan geuninganan man tawadhu'a rafa'ahullah, jelema anu tawadu anu DP handap asor ku Allah bakal diangkatkeun harkat darajatna lain ngankur di dunia wungkul tapi di akhirat oge bakal diangkat eta darajat jelema anu nerapkeun sifat tawadu dina hatena.
Wa man takabbara wada'ahullah jeung sing sajalma anu boga sifat takabur ka Gusti Allah hampura eta jalma bakal digejretkeun ku Gusti Allah. Contona saha tuh Firaun. Kunaon eta Firaun make dikutuk ku Gusti Allah nepi ka ayeuna jasadna eta Firaun teh dihancurkeun ku Gusti Allah. Naon sababna? Sabab eta Firaun nerapkeun kasombongan dina hatena nepi kakeun ngaku yen manehna pangeran manusia. Dikutuk ku Gusti Allah. Aya deui aya Abu Jahal, aya deui aya Abu Lahab, tuluy Korun, tuluy wah balata. Tah eta kajadian-kajadian samemeh aya urang ka alam dunia ieu teh jang dijadikeun ibroh, jang dijadikeun suatu pelajaran keur diri urang supaya urang ulah kitu. Firaun dikutuk ku Allah samodel kitu, tuluy Korun ku Allah dikutuk, tuluy saha deui seueur ka ditu supaya dina diri urang bisa dijadikeun sebuah pelajaran urang oge ulah nerapkeun sifat sombong dina hate. Sabab wa man takabbara wada'ahullah, di mana urang nerapkeun kasombongan dina hate hampura sok sanajan anu tadina alus usahana, maju usahana, gede ilmuna, geulis rupana, kasep rupana, tapi lamun nyombongkeun eta kana perkara kana kaleuwihan nu aya dina dirina hampura ku Allah bakal digejretkeun harkat darajatna eta jalma sabab dina hatena neuneun sifat sombong. Matak tong sombong. Nu boga ilmu ulah sombong ku ilmuna, nu boga harta ulah sombong ku hartana, anu kasep ulah sombong ku kakasepanana, anu geulis ulah sombong ku kageulisanana, anu miskin mah bah mana sombongkeunana. Kade ulah nerapkeun sifat sombong dina hate, yuk urang terapkeun sifat tawadu DP handap asor. Kudu rukun jeung sasama. Dina kahirupan, dina ruang lingkup, dina kahirupan sehari-hari urang kudu bisa nyesuaikeun. Ieu masa luhureun bahasa kudu kumaha. Ieu masa sama bahasa kudu kumaha. Ieu masa hanapeun bahasa kudu kumaha. Tah kudu bisa nyesuaikeun kitu. Di mana jalma geus bisa nerapkeun sifat tawadu dina dirina, sifat tawadu dina hatena, man tawadhu'a rafa'ahullah, ku Allah bakal diangkat harkat derajatna eta jalma ku sabab nerapkeun sifat tawadu dina hate itu. Jadi simpulna nama tilu perkara, tilu kajadian, tilu syarat supaya urang menangkeun kana kabungahan di dunia jeung di akhirat teh kahiji loba zikir ka Gusti Allah, kadua kudu loba nepungan, kudu loba mikanyaah ka para alim ulama. Ayeuna teh kieu dina bulan Januari anu tercatat aya kurang leuwih 16 jelema nu boga ilmu dicabut ku Gusti Allah. Bari eta ulama anu dicabutan ku Gusti Allah teh sadayana pimpinan pondok pesantren, nganung harti sadayana ngagaduhan pesantren masing-masing ku Allah geus runtut dicabutan. Bahkan dina samingon kapengker aya guru simkuring ditanggeng, anjeunna ngagaduhan pesantren dipunut ajal ku Gusti Allah. Ayeuna pasantrenna tos teu aya anu mimpin. Matak pantes ceuk katerangan geuninganan di mana-mana Allah rek ngahancurkeun kana ieu alam dunia, Allah bakal ngangkat ilmu ti alam dunia. Nganung harti Allah bakal ngangkat jelema anu boga ilmuna. Di mana jalma nu boga ilmu geus dicabutan ku Gusti Allah, otomatis ilmuna oge bakal eueuh. Mata keung sabenerna mah. Sedangkeun ayeuna jalma nu boga ilmu teh jelema-jelema anu saroleh teh eta teh pakuna dunia. Di mana paku dunia geus dilaanan ku Gusti Allah bakal euneur dunia. Pan geuningan dina rek dikiamatkeun ieu dunia ku Gusti Allah teh ku Allah teh bakal diturunkeun dukhon,
40 peting bakal poek mongkleng ieu alam dunia buta rata. Listrik bakal eueuh, HP bakal eueuh, nanaon ge bakal eueuh teknologi teh. Anu mana dina eta waktu 40 peting jelema-jelema teh geus aya anu jelema nu teu beriman mah aya nu ngadaharan ayeuna dagingna sorangan, aya nu ngadaharan kulitna sorangan ku sabab kelaparan teh. Tuluy geus ayeuna geus beres eta dukhon 40 peting ku Allah turunkeun dajjal. Sadengkeun dajjal teh saktina kabina-bina panan. Dajjal mah lamun misalkeun di dieu usum halodo ieu. Jelema urat-urit ayeuna butuh kana cai kahausan, hayang minum. Eta ku dajjal ditanya, "Hegae maneh ku uing dibere cai asal maneh kudu iman ka kami." Eta ku dajjal ditapak eta bumi langsung muncarat cai. Sok jelema di mana nu rek kuat kaimanana dina keur waktu sakarat, dina keur waktu ayeuna butuh pisan kana cai. Aya makhluk samodel kitu matak loba jaga jalma-jalma anu karekrut ku dajjal. Anu akhirna jalma nu karekrut ku dajjal mah eta jalma teh yakin bakal ahli neraka. Baheula ieu pernah luncat tina janela rana katempo bu eta teh. Ibu-ibu baheula rek dahar hayang samal mipit ta cabe anu tatangga katempo. Jaga mata kudu keung euy urang teh tuluy ayeuna geus turunkeun dajjal ku Allah teh diturunkeun deui dabatul ardi. Naon dabatul ardi teh? Dabatul ardi teh onta berbentuk onta anu mana eta onta teh jaga bakal nulisan tarang manusia kafir muslim kita mah bakal katingali. Sok sanajan di alam dunyana sorban badag ayeuna sarung BHS baju HD kopiah nancep tapi dina hatena eueuh kaimanan bakal ditulisan ku makhluk eta kafir. Katampo ayeuna teh katampo teh bisa nyamar urang preman nyamar ayeuna ka masjid make sorban wah gaya hajengan moal kaciri jaga mah kaciri. Oh iya mah kafir tulisan kafir kaciri. Oh iya mah muslim tulisan muslim. Gitu keung ayeuna teh mulai ku Allah paku-paku bumi teh dicabutan. Para alimil ulama dicabutan ku Gusti Allah otomatis ilmu nanage diangkat ku Gusti Allah. Jelema-jelema bakal poekeun obor lamun eta jelema nu boga ilmu geus dicabutan ku Gusti Allah. Sedengkeun jalma nu boga ilmu teh lir ibarat jelema anu keur mawa obor. Urang dina waktu anu poek nuturkeun ka jalma anu mawa obor genah teu? Genah. Bakal carang kana ti tajong teh gitu. Tapi lamun urang kaayaan awam ilmu teu boga sedengkeun ku Allah jelema nu boga ilmu ge geus diarangkatan eueuh bedana lir ibarat urang leumpang dina tempat anu poek mineng ti tajongnana teh deukeut kana cilaka pan teu nyaho di hareup teh aya jurang ku sabab poek teh urang teh leumpang we gulutuk paeh kitu. Oh beda ibarat kitu urang kaayaan bodoh jelema nu boga ilmu geus dicabutan ku Gusti Allah matak pantas kalakuan teh jauh tina aturan Allah beh dituna urang bakal digabrus kana nerakana Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Jadi orang wih kanu tadi. Jadi salah satu asya'a tupar rijul gusoso ayat 3 rupa perkara di mana jalma migawe kanu 3 rupa perkara eta jalma bakal menangkeun kabungahan lain ngankur di dunia wungkul tapi parat nepi ka akhirat. Kahiji zikir ka Gusti Allah, kadua loba nepungan ka para alimil ulama jeung jalma anu soleh, katilu narima kana pituah-pituah jalma
anu nuduhkeun kana jalan kahadean tah di mana jalma migawe kana 3 syarat anu neme insyaallah eta jalma bakal menangkeun kabungahan di dunia parat nepi ka akhirat kalayan mudah-mudahan cariosan simkuring ieu riungan teh sing aya hikmahna amin ya Allah ya robbal alamin. Nah kumaha ari hikmah teh hikmah teh kauntungan anu aya sanggeus kajadian. Contoh kieu simkuring boga pamajikan kabeneran simkuring teh pagawean ayeuna dagang tahu jeung tempe di tatanggung. Dina hiji waktu da simkuring teh dagangna sok ka Ciwidey misalkan. Sok ka Ciwidey. Ini teh ti dieu papatah ka pamajikan, "Yeuh Neng euy. Engke hudangkeun AA jam 4 bisi kaberangan naik elep dina ringul," misalkeun. Pas geus kitu gancang waktu tapi eta kana waktu subuh kulantaran eta si Neng teraripuh beurangna tos digawe nepikakeun eta si Neng teh kaberangan. Si Neng teh naon kaberangan hudangna teh kalah jam 5 sedangkeun si AA ditahanana teh jam 4. Buru-buru eta hudang si Neng teh aduh punten kasiangan Neng teh ayeuna teh tos tabu 5 alah ari maneh Neng eta simkuring bubura nyata kana tanggungan balanjang eta simkuring lompat mawa tanggungan ti dieu pan ti dieu jalanna rada hadeu geuning nya kabeneran keur hujan leueur pas dina ayeuna galengan sawah tah jalan anu deukeut sawah eta simkuring ti sewat bari mawa tanggungan jongkel eta simkuring jompaling wah ka ditu tanggungan teh rabul nya kaberangan nya tanggungan rajet ayeuna tahu tempe geus eueuh pulunganeun eta simkuring bakal kumaha emosi ku sia si Neng gara-gara si Neng ieu teh ngawaro ka Mas Al yo eta balik deui simkuring buburanyat hanya tina kotakan padahal eta kotakan teh anu tatangga bari anyar di tanuranana deui teh buburanyat eta simkuring naik deui lompat aya nereka imah rek nyarekan si Neng pas geus kana lawang panto jol we tatanggana Neng ari si A ka mana si A teh cenah tadi teh buru-buru udah kaberangan megat elap dina ringul nah ka mana ayeuna teuing ting geus nepi ting encan jol we eta simkuring teh nolong panto jabrudkeun si pantonana teh babel sia Neng ceuk tatanganana teh AA teu jadi aduh alhamdulillah AA teu jadi nah naon yo elep anu sok ditumpakan ku AA teh ayeuna teh cenah nyungsep di jarian wah cenah kasenggol batur untung AA teu naik euy teu tulus cik kira-kira simkuring bakal tulus moal nyarekan eta si Neng moal gitu bener teh tah ayeuna ibu-ibu ku simkuring teh dicarekan dipapatahan disentakan tidak tadi padahal mah eta teh ada sebuah keuntungan keuntunganana teh geuningan supaya hirup urang teh akur jeung aturan Allah supaya engkena salamet di akhirat moal cilaka moal dibebaskeun ku Allah kana neraka matak mudah-mudahan cariosan dicaroskeun simkuring masing aya hikmahna amin ya Allah ya robbal alamin panginten mung sakitu sim abdi kirang sareng langkung nyuhunkeun dihapunten geuningan tos wengi ya teh Bu aduh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.